Wilujeng enjing pemirsa, tepang di sarang simkuring wedis Cetilwati di acara Warga Plus Genep 2. Di dia simkuring bade nawarkeun warta anu nuju heboh-hebohna di Warga Plus Genep 2. Nyaeta ngeunaan hiji siswi anu dipopoyok atanapi kemudian. Geuat, urang angkat ka wartawan ngeunaan kumaha tanggapan sareng kayaan ngeunaan warta anu parantos dipasikeun. Dihaturkeun ka saderek Ayunda. Hatur nuhun ka saderek tulis. Geuat urang tepang ka salah saurang warga setempat pikeun milari kaayaan korban kuring. Kaayaan korban ayeuna teh depresi parah kusabab gangguan mental dina budak PSBB di budak trauma. Keur sakitu warta nu tiasa kusim kuring wartoskeun balik deui ka lilis di studio. Hatur nuhun ka saderek Ayunda anu kantos minari info. Kirangna dari hapunten wilujeng patepang deui dina waktos anu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkeun nami simkuring Aulia Prihati, nami simkuring Ayunda, nami simkuring Wiwit Sumiati, nami simkuring Nia Sumiati, nami simkuring Irma Mustika. Mung sakitu anu kami atur kirangna dari hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We just need to understand your reasons, and you are gonna justify this treason. You're telling me the promises that we